Sakadang kuya jeung sakadang monyet ngalanangka. Kacaritakeun sakadang monyet jeung sakadang kuya keur sarare di sisi hutan deket walungan dina tangkal kiara. Sakadang kuya mah sare di handap di sela-sela akar. Ari sakadang monyet mah sare dina dahan anu panghandapna teu pajauh. Maksud teh ameh bisa bari ngobrol meme sare atawa bisa silih geuingkeun bisi ayana naon. Dug weh duanana sare ngeuni tibra. Tengah peuting sakadang monyet nyaring terus ngahudangkeun sakadang kuya. Sakadang kuya, sakadang kuya, cek sakadang monyet. Naon sakadang monyet? Tembal sakadang kuya. Kuring ngimpi manggih tangkal nangka anu buahna geus arasak. Dina mimpi teh katingali deui tempatna di mana? Cek sakadang monyet. Di mana? Cek sakadang kuya. Di tengah leuweung, cek monyet. Keun atuh isuk wang teang, ayeuna mah sare deui wae da peuting keneh. Tembal kuya. Ari geus kitu teh, dug we sakadang monyet mah langsung sare meuni dugsek. Ari sakadang kuya mah hulang-hulang keneh da hese sare deui. Keur hulang-hulang kitu, sakadang kuya ngadenge sakadang monyet ngalindur. Pokna teh, ah isukan mah ku urang rek dihakan eta nangka tah ku sorangan. Keur we da sakadang kuya mah teu bisa naek tangkal ieu. Hahaha. Ngadenge kitu, sakadang kuya ngahuleng. Kapikiran caritaan sakadang monyet keur ngalindur. Kapikiran sok sieun bener. Sanggeus rada lila mikiran, akhirna manehna menang akal. Terus dug weh sare. Isuk-isuk sakadang monyet geus hudang, tuluy ngageuingkeun sakadang kuya. Kuya, kuya, geurah hudang buru uang teang nangka tea. Cek sakadang monyet. Kela atuh tunduk keneh, tembal sakadang kuya. Buru, kaburu ku batur. Cek sakadang monyet bari ngoyak-ngoyak awakna ngame hudang. Nya atuh hayu ari kitu mah. Cek sakadang kuya bari lulungu keneh. Arindit we maranehna teh ka tempat tangkal nangka nu aya dina mimpi sakadang monyet. Ari pek teh bener tangkal nangka eta teh aya. Cek kuya, sok atuh monyet geura naek, da urang mah teu bisa naek tangkal. Kela urang teu bisa ngabedakeun mana nangka nu asak jeung mana nangka nu atah keneh kuya. Cek monyet memeh naek bari seuri dina hate. Sakadang kuya ngajawab, lamun sorana plok-plok-plok berarti nangka eta geus asak. Lamun sorana pluk-pluk-pluk berarti nangka eta atah keneh. Oh heueuh atuh. Cek sakadang monyet bari langsung nerekel naek, bari gagalantungan neangan nangka. Dina jero hatena manehna ngomong, ku urang mah rek dibere nu atah wae sakadang kuya mah. Keun we lamun protes naha mere nu atah, rek dititah naek tangkal wae. Hahaha. Terus weh ngalaan nangka si monyet teh. Anu sorana plok-plok-plok mah diteundeun di luhur keur didahar ku sorangan. Ari nu sorana pluk-pluk-pluk mah dialung-alungkeun ka handap. Padahal mah nu asak mah lain nu sorana plok-plok-plok, tapi nu sorana pluk-pluk-pluk anu dialung-alungkeun ka si kuya. Nya puguh we pas sakadang monyet ngadahar nangka teh lainna amis malah narempel geutahna kana awak jeung kana bibir. Uya, naha nangka urang mah atah geuningan. Cek sakadang monyet bari balelol ngomongna da bibirna pinuh ku geutah. Apaan maneh anu ngalung-ngalungkeun ka handap mah? Urang mah ngan saukur narima wungkul. Bari keur ngadahar nangka teh tereh beak. Ah maneh mah tega ka babaturan teh. Nya urang dibere anu atah. Bari cirambai da teu ngadahar nangka asak. Akhirna mah sakadang kuya balik bari wareg. Ari sakadang monyet mah indit duka ka mana da baeut tea.